Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami Abdi Sulpana Eka Putri ti kelas 10 A Farmasi. Di video ieu abdi bade nyaritakeun hiji dongeng anu judulna Kuya Ngagandong Imahna. Wilujeng yakseni. Di zaman baheula kapungkur mah imah-imah kuya teh aya di sisi-sisi muara. Saban poe gawena kuya ngan saukur ngahuma. Kuya getol pisan kana ngahumana teh. Indit isuk-isuk balik maghrib. Hiji mangsa basa manehna keur di huma aya hujan angin anu kacida gedena, tatangkalan loba anu rarubuh. Kitu deui jeung imah sakadang kuya milu hiber katiup angin. Terus weh lep kalem ralekeuk kaleuwi. Atuh sakadang kuya teh sedih pisan barang balik imahna tos teu aya. Isukna kuya nyieun imah anu tohaga supaya ulah kabawa angin deui. Hiji poe kuya balik ti huma. Tuluy masak ke dahar sore. Sabot masak manehna kacai heula. Keur dicai manehna nempo haseup ngebul dina suhunan imahna. Kuya gancang maluman tapi geus teu kaburu. Tungtungna kuya hing bae ceurik bari nempo imahna anu bea kabeulem. Dalila keur kitu juk-ujuk jol bae sakadang monyet anu kolot anu geus huisan. Monyet ngomong ka kuya, "Tong dicerikan sakadang kuya, geus we nyieun deui bae imah mah. Lain mantakan sakali ieu bae sakadang monyet. Harita ge kieu aya hujan angin gede, imah kuring ruksak. Keur ditinggalkeun ka huma. Kumaha atuh akalna meh imah teh hayang jadi awet?" Cek sakadang kuya. "Gampang atuh kuya, ari hayang imah teu cilaka mah babawa bae ulah ditinggalkeun. Pek ayeuna mah maneh nyieun imah anu alus jeung kuat. Engke lamun geus ku urang pasangkeun dina tonggo maneh. Dieun pantona sakira asup sirah bae supaya gampang ngasupkeun sirahna ka jero." Eta omongan monyet teh diturutkeun ku kuya. Tuluy manehna nyieun imah anu alus jeung kuat. Nu gedena ngukur kana awak. Panto diharepna ukur bisa longgor sirah paranti kawa asupna bae. Saenggeus imahna jadi, krok bae dipasangkeun kana tonggongna. Ari sakadang monyet anu memenerkeunana. Tah ti harita mah imah sakadang kuya teh sok dibabawa bae bari digagandong. Dongeng ieu ngandung pesan moral nyaeta jadi jalma mah kudu getol kos sakadang kuya tapi tong gampang putus asa jeung teu boga akal. Jeung deui jadi jalma mah kudu daek babantu ka sasama kos sakadang monyet. Mung sakieu nu tiasa ku abdi disanggakeun, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.